mun urang deuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kitu mah nu penting mah urang mah asal deuk geus baca waqiah engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga tilu baca waqiah haju hayang sugih bae ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5 10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantap mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomah na ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempangkeun asa urang dikeceukeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun bala tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana Bismillahirrahmanirrahim. Ka aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana. Macam-macam kumaha wali Allah bae. Mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi. Ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri. Batur geus teu nyahoeun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu man la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya mah salilah hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan naon teh eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneuh eta bae geus cenah mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka hadithul wasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'am datang ka dinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus eta kali engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal pagi bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka haditsul ghasyiah atuh majur lantaran nyana kerasa jeung Allah pananu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueun nu aya mah Allah teu kudu dijampean eta cai nyeri beteung tanyakeun kumaha eta teh Allah baca keur pae tah eta lagu kitu terus be ayat-ayatna babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimuraqabahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencenkeun urang la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
urang dek cepet la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunahna teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu dibere ngeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu nah aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berat saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah pepegatan jeung alam sekitar nya keur Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui ka ngeunahanana mah sarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeuna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah taufek ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita kena keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang teh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk geus bae diuk bae di dinya mantak senyata saya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabasos nya keur ngeunaheun eta jeung eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mangga aya jelema ye guguru sageusna guguru tarekat maksudna henteu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa leumpah ku ari nyana di kamar bae sakieureuna aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nyana terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anak maka bedek mau ka rumah sakit moal apa mah geus kumaha Allah bae dek aya nu ngurut enten terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ieu horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kanikmatan saat jangan diberi stroke dipakai zikir ka Gusti Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ke rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun jasa meureun mun ditambah penyakit tambah eunah ka Gusti ji atuh da kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kadahat teh nya pendeknya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulur pegapkeun sia mah jak kasep ya sugi aing siap deui miangan deui heuh teu lah rupana ora pira tapi rasana itu pribadi itu gitu ngirain kumaha tuh atuh teu bisa dikitu-kitu jan puguh gelis jan puguh ngolak dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate
kumaha ngeunahna ketika nyanak mandi dibawakeun handuk, ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawa, ketika dek mamana sendal dan lain sebagainya, ketika dek sare keke di kepangebutankeun heula, ketika dek sare keke permencetankeun heula, ketika servisna poha iya teh mah hasa ninggalkeun ala kan nu kieu bae masyaallah ku tanggeus ngabelteh ti heula. Kadang-kadang jeung nu geulis mah muka ku teh angel datang ka turun deui temperatur. Aduh Gusti Allah jiat hidung tinggal hidung aya nyana senangin atuh geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abah nama teu resepkeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah cak tasep pos bapana waduh. Tapi ternyata boga iya tuh jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeuleus sia teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun teu jadikeun nu kadua katilu abah kolot blon eta kolot atuh batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaran setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi para rasul dibere mujizat hiburan para wali dibere karomah kumata diantarana mundahar gembul teh subuh-subuh eta karomah eta campur genderuwo macam-macam karomah nu dibikeun ke para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoakeun Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah tetep tuh aya tetrek kita mah nah eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul aja bae tembong-tembong eta mah karomah cisokat mah kos kitu mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon aju diangsulkeun karo tahan apa ciri cedik tara sunggunan tah mah kos kitu mah nu boga karomah make ketiga haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanyan alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah eta bunga nyana mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok budak oh budak aing kiai kunaon mang haji deh puyang aing mah kasia tah itu kapangi di jalan sasalaman kos babaturan aing teh hayang kapangi jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae tersek aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai golkar tau kos kitu mah jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur makin teu dihormat alhamdulillah makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak kayu jeung kolot kayu jeung nini hayu komo jeung rendang orang madu eueuh jarak sebab naon geus teu kadeulean manusa nu kadeuleu
eta adalah hamba Allah aya Allah geus saya ka awak nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebe jala ka kiai hakikat mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngareunana ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ieu cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib kajel ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun aju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu sabaraha loba-loba 7 bae seutik amat cenah hayang kene dia 11 kiai hayang kene 40 hiji kiai hayang kene enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus Assalamualaikum waalaikumsalam kiai cenah kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore teh jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya anu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid in ra'aitu adasar eta mah gedean pelet anu dimaksud daripada Quran atuh sia teh ieu pelet Quran sakitu mahal pake ngawirid nu baru breem tah nu nyahoeun mah kajeut teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak kararampang atuh pasti rampang nya macana ngan 7 heuh sebab diri siapa carwaya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibul dalail mun teu dibaca awas saja lemah nu geus kabiasakeun maca mantap aya 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun batalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang geus hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deu geus baca waqiah engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget tilu maca waqiah haju hayang sugih bae tikuari macana waqiah saluna sare baca saluna sare ke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomah nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah
pasrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempakeun asa urang dikeceupkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana nikmat kan eta hayang terulang deui hese kapasrahan urang dinolkeun sama sekali nolkeun diri urang teu sambarangan mentek ge berangkat deui tah jangan ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere henteu terus dibere cek Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang jiwali Allah ke sebulan dibere sebulan teu sebulan dibere sekali ke sebulan dibere sekali deui sabulan ngan dibere sekali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang tak ka aing ngeuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naik mah morosot deui naik teh morosot teh tak aing ku sia aing ngeuleukeun sia naik morosot resep tah eta geus kitu teh resep biasa tah urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang di teangan tah aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh buka kadade dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang kabogohan buka bogoh urang teh neangan kesel cina bogoh kan teu neangan heran aing mah berarti ieu mah wah kamu plase mah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampeikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus meunang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur mah batur bae maneh mah alaikum anfusakum na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge ku ari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kadar itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk dakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadisna Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame
Mun ditanyakan alatna sarwa alpiyah jawar maklon mantek juman dan lain sebagainya. Tapi ketika geus wujud jadi kiai ti tadawah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu. Bahas. Coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita. Dibahas tadina haram sekian tahun. Di tahun 2000 di tahun itu 26. Hitoh 26 baheula. Tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese ae geus kumaha coba hayu dek ngalawan saja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna. Urang dek tegerna agama. Aya ge di Arab masih keneh rada deres, ge bankna ge geus wilah-wilah. Ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional. Bank internasional geus teh asli deui. Make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh. Ganti bankna bank syariat leuwih parah. Dek kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amr ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum dan kenna mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum man dhalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesorus ulama inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah
Kita yang intelek betul mah. Itu teh, baru ngomong-ngomong kos gitu teh, ayah non gitu ngaranna, ayah tijalikeun. Cek kita untuk militeris, dek sepilis, serba baik. Kan jadi kieu atunya. Ya mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuatna bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae. Satu sisi butuh, satu sisi haram. Kumaha kami jaga pemajikan neng, jadi ngeridit saya kieu haram ieu kumaha. Lah, didengekeun butuh. Geledeg kenca datang. Tuh, sakjana teh ingin tadi nama neuk rada bener bae. Aduh, hese jasa. Aduh. Neng, urang ngawarung eta pan modalna ti Bang. Ajo, cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka. Ah, mal kebal di neraka mah. Itu dia mah orang isin bantuan tobol ke motor-motor aja nih sudah ngajina pindah tuh ke Golkar kakak. Tinggal salah lagi be. Aing salah milih tanaon pemajikan ieu. Kieu amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok. Ngaji, ngaji dibonceng. Ayo, bonceng. Lain ngaji milihan. Aduh, barang datang ka imah teh taka hasil ngaji. Naon? Beuh, kasempak-sempak dibeuli. Dites ku salagina ieu tadi ngaji saya ngadengikeun teu. Masyaallah, aing salah milih asana. Kajian ku apa nyandung bae gitu ya. Berat tah lamun geus kitu. Tah eta neangan nu asli. Engke jang pertimbangan. Bejakeun kanu sejen teu percayaan teh. Beda bae, tetep bae. Neangan lauk teh neangan cai bae. Mijah disebut. Teu kupagi jeung cai tentrem lauk. Nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah. Suci urang teh. Nah, lingkungan urang anu ngadidik urang teu bener, lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba, lingkungan urang ngadidik haram, lingkungan urang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli? Ayang. Nah, iya ayatna. Alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake trok jeung kekenceng. Piring mah jeung piring deui, gelas mah jeung gelas deui, aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna. Tilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah, iyalah. Nah, kudu kumaha tuh? Alaikum anfusakum diri anjeun. Sekuatna datang ka mana? Rapihan diri anjeun, ifazuha jaga diri anjeun. Raksa diri anjeun supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Lain berarti tetanggung jawab ka umat, tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli. Wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah Maha Uninga. Sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngeridit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya, "Heng Kiai boga TV?"
sakege nangaletikeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya tipian orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy make Golkar pohara mah sih insyaallah ngeun kumaha tuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula'amatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali lamun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengkah sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun yang cenah dibayar ge bonong cek kiai teh bonong mun geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipakai istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idzah tada itu idzah tada tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati orenganan di jerona teh eta teh nyana teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun nah sia aing geureun dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun sia na ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia ayo sia nu ngajina handap pentanggal ampun teu nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia
geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan di tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram cak anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantul lah apa mah kuno aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak ke horeng teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing mah sabodo tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari dokot deui nu Pak siang teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun nah bisi haju isuk pageto pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng batunya gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh kan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu mamilu eta bahasa orang Cikupat tak kos gitu persis eta masyaallah da ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetep AHS mah bareng oh geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan aikum anfusakum ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV naon manfaatna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareum tek bae ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya nak kajen ngukumaha ge sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus beres horenganan ini udah teger idah tadai tumpat deh orang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah sama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ka hate masing-masing anu bakal disalametkeun mah langsung set sadar anu bakal moal disalametkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu deuk disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae
urang geus ka kamar kieu belah aing mah boga pamajikan gitu. Terus urang leuleuy bae alaikum ampus aku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan. Ke pamajikan isin sorangan gitu. Ieu mah tunduk kumaha nitah pamajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akila ge nanyakeun, gedean atuh saeutik ceuk cenah. Tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh. Moal bisa atuh kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor, diajak ngaji sian geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka surga, pamajikan nama atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae. Ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus bae. Oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja. Di dunia kumpul siksaan ngarempet. Di akhirat mah diseret bae. Seret. Urang geus nareuleuh bangsa bupati dirantai gitu. Gubernur dirantai, polisi nu rupa dirantai mah. Polisi, abri, kiai aya nu dirantai kiai. Pedagang ambalaya dirantai. Geus resep. Bupati mah dirantai biasa. Gubernur biasa, ieu kiai. Kiai dirantai kiai. Aduh, jelema nararanya kiai kok dirantai. Jangan banyak omong lo. Kaget kiai dirantai. Gara-gara duit sholawat ya ampun. Dirantai kiai. Sabarutna kiai teh dirantai bae polisi mah dirantai biasa. Nyana geus nemah. Lantaran memang nyana boga pagawean teu beres di dunia geus nemah nyana mah aing mah dirantai pan kiai mah nusok biasa saudara-saudara lamun pajumah ayuhan nas usikum bitaqwallah pajumah usikum bareng di akhirat dirantai teu beres ye khotib ya emang kunaon duit kotak beak duit kotak we aku khotib blon khotib aya khotib anu teu daek ngimaman deui lantaran teu digaji sial masyarakat biasa mere iman teu geus aing mah ngabubarkeun Jumaah sakan tah deui kiai oplo tah kiai ranteun melulu tah wadag si hade urang bumpung dibere modal umur ku Gusti Allah pakai bebersih dosa mah aya bae boro-boro batur anu naon gitu ngaranna digawe di pemerintahan dagang polisi kiai jambalaya dosa mah nemah bae geus urang loba dosa nu penting urang tobatan ka Gusti Allah Subhanahu taala nah ieu nu mantak urang ngaji ge abe urang bisa tobat lain haji urang ngaji bangga-banggaan di lembur si metlok ngaji aing mah ngal minggu aing mah ngaji di mana emang ngajina tah dapet dakal Ambon aing di dinya tah ngaji kudu geus teh kudu beja-beja ngaji mah cukup lah nu nyatetna malaikat bae dikanyaokeun ku Allah ulah bebeja ieu mah boga teu make pamflet doang ngaji urang tujukeun ka Allah salat ka Allah puasa ka Allah ieu puasa Rajab sakabupaten nyaun kabeh di WA-an udah wah puasa bae
Selain menang ganjaran menang genjeran deh baik. Zaid ieu ngumpul di Zaid sababaraha sanksi. Kisos aya di Ki Zaid motong leungeun aya di Ki Zaid ngaduduh zina aya di Ki Zaid bari kabeh keluarga meminta supaya diadili seadil-adilna. Keluarga nu dibunuh minta supaya Zaid dikisos. Keluarga nu dipotong leungeunna bahkan nyana sorangan nuntut supaya Zaid potong leungeun. Keluarga bahkan dirina Khalid anu diduduh zina nyana nuntut ke pengadilan supaya Zaid diadili seadil-adilna. Tangkap Zaid ku polisi, bawa ke meja hijau, adili ku jaksa. Proses untuk diketahui keabsahanana bener atau henteu Zaid melakukan pembunuhan atau pemotongan leungeun, penganiayaan atau ngaduduh zina. Setelah diproses dengan kelengkapan saksi bahwa Zaid benar-benar melakukan perlakuan seperti tadi. Jadi kuari Zaid kenakeun sanksi 3. Bagi jelema nu dipotong leungeunna hayang motong deui sangsina, nu diduduh zina ge sarua. Kemudian anu dipaehan keluarga hayang maehan. Tah ieu kumaha lamun kumpul kitu. Ieu man Zaid lazimahun nu kawajiban ka Zaid kisosun kisos wa qat'un jeung tuglan pemotongan leungeun wa hadu qadzapin jeung ngaduduh zina sementara wa talabuhu kabeh nuntut supaya dikenakeun sanksi terhadap Zaid. Maka pertama carana Zaid jilid heula. Sanggeusna dijilid potong leungeunna. Sanggeusna dipotong leungeunna beresan paehan. Jadi kabagian kabeh. Ieu lamun nagarana nagara Al-Qur'anul Karim, negara Al-Qur'an, negara syariat. Tapi lamun nagarana nagara kos negara urang mah nu maling boro-boro rakyat di negara ambalaya aman. Bahkan maling teh aya pengkondisian, teu maling teh teuresep negara teh. Kitu keneh soal tuduh menduduh, kitu keneh soal pembunuhan. Ambalaya di urang. Maling teh mimiti rakyat, maling nu leutik sendal sepatu sepeda motor unggal poe kadenge ku urang. Pembunuhan anu dicacag nu digantung, dibunuh, ditembak dan lain sebagainya. Sugan kadenge dikenakeun sanksi sesuai jeung aturan Al-Qur'an Allah. Sebab lain negara Al-Qur'anul Karim, negara urang mah negara demokrasi Pancasila. Aju kumaha cenah teh teu kumaha. Engke di akhirat ya ke neraka insyaallah. Dengan tengupayakeun merubah negara hayang make Al-Qur'an tengupayakeunna ge ieu bakal disareret kabeh. Aju cenah urang kumaha deui? Urang mah rakyat. Urang mah ka sorga aja rakyat atuh urang.
pokoknya tim TRT kan itu tak dibelum kabeh di rakyat mah sorga iya tanu dari uki dari ahli sorga ya kararucem ya ahli sorga kadeleuna bangun teu pantes dikasorgakeun diutar atur sorga ku urang pugun Allah sorga mah aju urang nu ngatur sia sorga aing neraka sia sorga situ neraka beuh kos sorga nu bapa kolotna bae sorga wa nu Allah neraka nu Allah ngan Allah mere beja lamun nuturkeun sesuai jeung aturan Allah ku Allah dibere pangbubungan sorga namun teu nuturkeun aturan Allah ku Allah dibere neraka tiga sakitu bae tah di negara urang negara Pancasila ai bener mah deui ngalakukeun ada insyaallah demi rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ngeunaheun tak ada ngeunaheun hipu perasaan tarariis asana pas banjir teh ayeuna mana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat mana begitu gempa mana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat mana komo kuari dari Cina untuk Cina oleh Cina kuari begitu lain dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nyangakeun diserahkeun sadaya-daya kanu ngurusanana sok bebekelan sing loba kabeh lada jero di neraka jahanamna ulah di sisi mudah-mudahan jadi kerak neraka kabehat nu amin tolong janyana meureun nu karituna aduh tapi urang doakeun mudah-mudahan lobana dosa urang dihampura ku Gusti Allah boga dae amin ge postu babari bae ngahampura dasar bang tarolol kan Zaid panggil setelah diproses jelas Zaid melakukan pembunuhan pemotongan tangan dan menduduh zina maka Zaid pertama jilid heula setelah dijilid potong leungeuna setelah dipotong leungeuna bunuh beres Masya Allah wa yubadaru biqatli badaqatihi gegeraankeun pembunuhanana sabada dipotong leungeuna mimiti jilid 100 jilidan rangket setelah dijilid potong leungeuna sanggeus dipotong teh ulah diengke-engke deui diantepkeun bet 2 poe 3 poe pan eta ngaracak getihna emang kumaha gitu nyeri nya perih nya leuleus nya geus sagala-gala bae ulah diantepkeun ulah age baheula hukum picis mah dikeureut haju dilimoan keureut haju dilimoan amoh parah eta hukum picis baheula. Nah ieu ge sarua ieu setelah dipotong teh ieu mah kan perintah Allah lain deuk dianiaya ieu mah urusan perintah Allah jadi setelah dipotong segerakeun bunuh eta mah hanya untuk melaksanakan tugas syariat mimiti rangket setelah dirangket potong leungeuna setelah dipotong bunuh abeh ieu kabeh anu tadi nuntut teh ngarasa dipenuhi tuntutanana urang ka dieu mantak pegal da ka pamarentah lantaran tuntutan-tuntutan urang rakyat teh ieu teh teu dipenuhi urang di aku rakyatna teh endek pemilihan umum doang
asal dek pemilihan umum orang diaku ini rakyat saya marah diberi duit deh kiai gede jasa diberi utang kiai goblok tolol narima menta deh kiai na aya deh kuari kiai na ulah cilak tah eta kos kieu diaku beres pemilihan umum geus teu diaku deui urang di antara tanda tadi aku dilingse urang teh tuntutan urang teh teu dipenuhi. Nah iyalah negara urang model kos kieu alhamdulillahirabbil. Leutik ka sih alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillahirabbil. Kos kieu kenyataanna geus kos kieu bae. Tapi orang betah hirup di negara urang. Betah aja. Sebab cak batur sugih negara orang kayak minyak bari teu nyaho orang di mana teu minyak kayak logam teu nyaho deui jeung ti lokal bagian uyah aya di urang perak logam perak perunggu dan lain sebagainya ara raya geus pokona di urang ka emas tono emas rubi aya balai raya kabeh tapi urang teu nyaho saha teh anu upar-operna ekspor impor teh jauh ragan dongengna be dongengna hungkul lu bantak diperebutkeun ku unggal negara lantaran negara urang sugih urang ieu kadang-kadang hirup di negara sugih teu nyaho kasugihan urang ieu mah aya pribahasa teh aya mati di lumbung pan loba gabah tapi paeh tak kotok sebab asal dek nyatuan disintrek cak kotok goblok gayu ye da ieu ge urang geus kitu ye hirup di negara urang sugih teh cak batur cak nu nyaho tapi urang teu ngarasakeun kasugihanana buktina loba keneh jelema nu menta-menta loba keneh jelema nu dagang ngan sakadar sesuap nasi loba keneh jelema nu dagang teu laku-laku loba keneh dagang mah dagang hutang ambalaya pan cenah ka aing teh mah atuh kakabehan teh mah dagang mah dagang hutang mah ambalaya ulah kitu cenah kiai mobil kreditan can anggeus motor kreditan can anggeus dagang mah dagang ti orok memeh lahir geus dagang tapi hutang ambalaya tah ieu negara urang geus kitu tah badak deui pang tenang-tenang mah kuari ngaji urang geus sabodokeun sama urusan kos kitu